Hayam rintit dongeng ka langit naon? Beca. Kumaha teh? Bingung teh. Hayam rintit dongeng ka langit naon? Beca. Nah, make beca. Oh, ai kitu, ai eta nu nongeng saha? Anu nongeng naonana? Heuh, naon? Untut naik tukang beca anu nonggeng. Oh. Namun jauh tina hayam rintit dongeng ka langit kana beca. Oh, nyai beca na apa nu keur lempang? Kan hayamna dibawa kana beca. Akan hayamna dibawa ka nu beca. Oh, ka tukang beca teh nunggri. Nungri teh naon? Nunggri teh ngajerung kining bujurna. Bujur tukang beca. Hayam teh aya di tukang beca. Di tukang beca teh ngakanan hayam di dina. Teu jauh jeung hayam bobogohanana jeung hayam. Lain. Awe nu balik jajan ucingan teh. Asinya ngomong turunan dia bagelo. Alah, jam. Hari budak leutik nambah pejit naon? Budak leutik nambah pejit. Budak leutik nambah pejit. Pejitan tadi tek tadi na meureun. Kumaha paraji. Jadi nambah pejitna. Dah. Sok mana eta ka urang nanyakeun sok. Budak leutik nambah pejit naon akang? Botol. Oh. Geuning jauh. Di budak leutik botol. Apaan botol teh peupeus? Terus jadi beling. Terus Katincak ku budak. jadi Budak teh ngedengek. Nepi ka bijil pejitna. Sok ya rek kumaha deui. Oh. jadi eta pejit teh bijil nama ku botol. Saya kayaknya. Yo Kang, yo. Naon? Ada recingan mah. Wah tukang dagangnya, tukang beca upamananya jeung tukang beca deui tah. Gelut. Kang. Tukang beca jeung tukang beca gelut. Oh, gelut. Jadi di sapi itu kusasan kebunang tah. Oh, ku Bapak Hansip kebunang. Warang erek ngahajar aya tukang dagang. Naon tah nu bisa ngeureunkeun sok? Bisa ngeureunkeun eta nu pasea. Dun kawung. Coba lain supaya eureun eta nu pasea teh jadi kitu. Erek nunggulna. Jadi ku tukang dagang we eta teh pasina teh eureunna teh pasea. Jadi du ditanyakeun ka dewek naon? Heuh, tukang dagang naon anu bisa ngeureunkeun eta nu pasea? Tukang dagang naon nu bisa ngeureunkeun pasea kitu? Ayo. Senok. Tukang pajangan. Tukang pajangan kah? Tukang pajangan. Oh apa namanya gitu pajangan jadi jadi culu-culaun aja. Cenah naon nu teu panas? Cenah kareta. Sok ayeuna atuh ijem nanyakeun ka kuring. Cenah naon anu teu panas? Plastik. Wah. Nah make uah. Lain cenah ka panas. Awan palastiknya bodas ewannya. Plastik kan aing mah hayang plastik. Wah, jadi hayang plastik wae. Oh, plastiknya plastik. Tah, kudu sareuneuh saegeul jeung salaki teh. Alah. Dokter dah. Hah? Dokter. Dokter. Ayo, dokter naon dah? Alah, gampang. Pendoknya dicakap. Nah, engko mane nu nanyakeun? Mane nu ngajawab? Jam. Dengekeun eta suara adan ka dengen teu? Di mana? Di mana? Menjadi stasiun atau di mana? Ieu teh geus beurang adan ka dengen teu bieu? Henteu. Henteu. Dak wae gen teu. Nya ada uun ada. Dek kaca heula ya. Heeh. Lah.